kade peryogi ieu teh ngahormat kana sesi Ramadan. Kumargi gitu kade kasadayana lain ngumpul kasan senes ieu teh terutami karena diri pribadi keluarga wargi-wargi eta tatanggi kade bisa ngajaga ngahormat kana sesi Ramadan. Bisi ngajadikeun sabab cukang lantaran kana bisi batangna puasa kumampiran-piran perkara kumalangkungan diri pribadinya kade bisi pun bisa ngajaga naon hargina dan urang contohna hari cacat-cacat teuing mah kan kadang-kadang lamun teu kuat mah bisa ngajadikeun batal puasana ku akibat ku deugeut-deugeut teuing atawa ku nembrak teuing tak lagi sakit itu kudu bisa ngajaga ngahormat kana sasi Ramadan. Wayah tariza jeung kudu bisa ngaraksa ngajaga tina naon nyineur mungkaroti tina pirang-pirang pagawaian mungkar. Anu awon jadi para pemuda-pemudi di antawisna kade urang kadang-kadang urang mah dina sasi Ramadan kadang-kadang digagabah dan kurangnya kapundur malamun di masjid dina sasi Ramadan nyata seueur pisan jaumi anu tadarusan baca Quran ayeuna mah lain tina di masjid madrasah teh alhamdulillah penuh poe lain penuh kudu maca Quran gitu. Eta teh ciri-ciri ngahormat dina sesi Ramadan jeung ngajaga ngariksa dina sesi Ramadan ku pirang-pirang perkara anu ayeuna kade eta gitu.